Tuh aing tuh nunggu dah. Kemana tuh aing lebaran liar? Tuh aing mending hese dia. Ayo barang ngaki ulah di bang mall anu wae lebaran aing jeung mah. Geus nepi ka mana emang idinya? Hah? Geus nepi ka mana? Aing tebi ka Kampung Limo. Oh, hebat atuh. Idinya jauh berarti. Lawan aing can nepi ka mana-mana ngo. Jangan. Bukan, kapan hiji awe henteu aing mah. Aing geus tadi sok janjian telepon wae. Oh, mantap. Mantap. Coba jeung ka Bogor mah. Iya, datang ka dieu. Muncul. Datang Kampung Limo. Terus cek aku mah cenah. Aing datang ka dinya aing bilanya teleponan WA jadi angkat di mana cenah. Di orang di ieu cenah di orang renang. Jangan eueuh. Awe teh. Paling kulibak aingnya puyengnya. Tahu orang cenah make baju beureum cenah. Kasih tempo teh gane geus nini. Buset. Aing katipu eta aing. Saya mah sareng katipu. Kan pedang beurang didinya tina sora rada alus awe teh nya. Begitu dipanggil teh nini. Sareng bohong eta mah ngo. Aing dekat ngua duit ge. Mah duit. Duit loba nya. Duit opa aing dekat ngua duit 1 juta lah. Oh, tadi jeung sango. Lanjut Kang Iya. Mana Kang Iya? Tadi tanya ngapange ya? Kang Iya dia. Woi. Woi. Aisyah lah, Kumaha Kang sehat? beres lah di bang urusan anak. Kumaha kata Kang? Jangan awewe. Heeh. Yang kayak kena ulang awewe bisa menang gua aing kasih ke kebagian. Eta teh kitu ceritana. Harus ini. Oh, aja ieu Beres si bang urusan anak ini. Ber hati pun ini usah Gara-gara di Facebook kati buku profil. Jadi sama ya tuh orang di profil foto artis Korea. bener si Bang teh burung eta na empo awe teh tina profil bagusnya. Tah si Bang teh nekat beurang kana modal 1 juta ieu nya. Langsung entong. Jual entong. 1 juta teh jual entong keuh. Ya kan aing. Capek-capek buang-buang waktu. Bantuannya ngewak entong kurang dulu. Jual entong teh 1 juta cenah Kang. Yang bau kan entong teh. Ya pastilah. Ulang dandan geus sakit mah geus ngan pasir nih kempleng-kempleng ya urang. Sakit mun geus rapi, bener kempreng naon sakit orang geus beres penampilan geus. Semua gagal penampilan mah. 20 tahun lebih muda kan tuh. Lah ABG deui. Nah, Di peribahasa ti 20. dong. Ti 20 tahun tum ke Anda. Jadi 18 tahun. Aing mah ada ngesiarek ngan berawewe. Nombor profil aku sih dituduhkeun bohai. Eta aing kajeun teuing usia ge paribasana. Jae ku aing nombor itu geus goyang gitu. Nah, orang yang ngumpul di tukang atuh. Pantane ngeliat ge buklak. Iya mah yang ngawat lah. Urang di kabita nah, di tukang mah. Coba deh no. Iya tadi temu di hareup, uset deh ini. Wah, Berarti mana mah kieu nya rokok gue kieu pantes banget ngo. Jadi bujur ada alus kitu nya. Iya, kan. Berarti pas nepok tukang kumaha ini nih. Ini di nunggu di hareup teh. Bujur gede kan kieu we tah. Katipu sih ngo. Jadi goyang Katipu goyangan si Bango. makanan ke deui. Ulah sok gampang percaya karena foto profil. Wow jeung awewe langsung ajak video call penta nomorna. Nah, kitu jadi Bango. Menjadi pelajaran eta. Kayak gitu mah pantang melayu aja nipu ya. Mulai dari sama menipu deui eta mah. Pantat boleh tapi wajah disebut itu pokoknya aduh acak-acakan.